Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Wah, siap. Ngeus ayeuna mah geus balik. Itu mati. Aing jam sorangan oh. Heeh, sok atuh. Dengekeun yo. Kumaha? Hayang apa? Hayang. Hayang apa? Hayang. Yo, dengekeun. Heeh. Dengekeun atuh. Heeh, apa dia nih dengekeun ciri bising teu kadenge deui. Dengekeun atuh. Dengekeun atuh nya. Heeh. Dengekeun. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina azabannar. Aing hayang nyatu balik heula. Oh, hayang dahar. Urang balik teh yuk, geus beres eno. Ieu titip keur maneh kebikeun. Sekuan be. Ah, kapocong si aya deui. Mun Ye geus bikeun. Ulah atuh kurang sekuan heuh. Kayak pocongna kurang mere dahar. Mun pun aing mulai kan geus wae. Aing naon? Aing naon? Pocong ini cia. Aing ini. Balik kumaha ieu teh. Bisa balik aing teh betah kayaknya di dieu. Jangan raga. Oh no. Kamu neangan atuh mulaikeun aduh. Lupa geus kieu mah. Balik itu lah. Balik ke mana tegableg ieu mah aing namanya kudu ngaliang juga belut aduh. Ngagali ini teh bisa atuh da. Lamun dibeungkeut. Barudak nyusahkeun balik aing jeung ieu we molosot di tali celana oge dia. Aing makan ini aing nyamak ka dewek ieu mah we sangatas liwat. Usah keuna aing balik ah. Ieu ah. Udah dewek balik ah. Nona. Nonnya bah. Itu orangnya nih kemana? Balik itu. Balik ke orangnya. Sieun sih. Capek umuk ah barudak ngadoekeun we. Anceuli jadi cager itu dah. Kunci di mana nih teh euy. Jadi kunci alasan mah tapi na ieu jadi ini tadi kunci ah. Aing dibeungkeut. Anjing bener ini teh. Ini Setingkat kemang teh yang ini tanah gitu nuturkeun deh. Bukan we tanah. Ini pisingnya teh. Setan teh. Oh no, nuturkeun. Deh oke hayang ngopi. Ookeun kejo atuh kejo. eueuh teh nyangu mu aing oge ka dieu. Kabur. Nuhun nya. Dari bogohan ku maneh di pele. Kabur ya? Heeh. Ya di rumah Di masaha tuh biasa tanah. nah cumi ayo kumaha nyusulna? Hah? Kumaha nyusulna? Dari yang jika belut teh aya di ditu. Eueuh paculna. Tuh. Eueuh. Nah, kayak wing mikir lah nya. Lain nih naon ka dieu teh. Saya ulin we. Ai barudak kumaha batur ulin kayak coeun. Aing teh bawa batu bal di rumah, aing gorengna sam. Biar nongki ku samping aing teh man. Lain nek nanya imah teh sieun wing. Sieun kunaon? Ya, maneh geus goreng. Wing leuwih goreng ti maneh nah maneh teh sieun. Terus ya, aneh kok maneh mah. Tiba orang kitu wae. Kumaha atuh we? Gara-gara barudak ieu mah euy. Nya. Barudak aduh baralik. Wih dari asuh kalah baralik ka dieu we teh. Jadi mau batur ulin ka dieu nya. Heeh. Aing mau rana mah. Aya. Aya mana? Aya. Deuli sih mah. Saha? Kudu ni uing nganggur, ha. Ini odok. Arek, Ripuh ieu mah euy duh. Aing kudu kumaha deui carana ieu mikirkeun. Jadi murid kawin digawin buah salah sama patinya pe asihan gitu ya teh euy. Aing mah kumaha wae. Aguan kedeungnya mana? MI. Di lu. Apa nih kopi? Yang ki kedua.
nek beli kopi. Tapi ingat ke warung. Kayak warungnya sih nih, buka warungnya meren. Pernah nyarian tuh. Kita ketinggalan uing. Karena mah beda lima karena dibalik mana kalau jalan mama tengah siripan. Yo, anu kok kudu dengan teh bisa pajarkeun heueuh keur mah heueuh. Oke. Taguan mau lila. Masuk bohong kita ninggalkeun. Moal atuh makan ninggalkeun apa ieu mah dewek, nyamun baliknya ke mana? Harita mah lain di dia ah. Di mana? Lain di dia harita mah. Bukan pindah itu mah dijual. Mana dijual ka saha? Orang Baghdad. Kalau orang aing pae dikubur di kolam tanah khusus cicing di mana atuh. Da tanya kita geus sintrik si kanyut maneh uing da hari we jeung pemajikan uing. Tuan teh moal nepi ka pae, heuh hampura we dewe. Kira ada tuh dah dari sindrek teh kanjut. Irung, sindrek mah irung. Meh lemes mancung teuing itu tuh. Oh cicingnya Anak beli kopi. nama tuh. Terus udah aing atuh. Aing beli kopi kali juga udah aing atuh. Oh, nang tong jebleng ngewa. Oh, itu nuturkeun awal ya, nuturkeun. Boleh obat cacing heeh. Mau aing tanyok ya nuturkeun aing. Mau apa ya nuturkeun tanyok aing nya. Terus aing jadi buka nih ah. Tahu ya ini menjaga ke pati ya. Goblok pati waduh. Pati gue liat kan gitu getuk. Kemana